Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna baraya Cianjur di mana wae ayana. Mugia urang salamina aya di dina panang tayungan mantena nya baraya. Ti wengi nin teh menak kabarnya anu uih ti Saudi anu dibebaskeun tina hukum pancung. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin nya baraya. Saderek urang 8 tahun saurna teh di damannya di penjara ku arayana tuduhan cenah ngabunuh murang kalih dunungan. Proses hukum anu sakitu lamina 8 tahun anu sakitu lamina. Alhamdulillah kersana Allah Subhanahu wa taala nya anjeunna dibebaskeun tina hukum pancung. Teh Nurayah urang Karawang nya baraya alhamdulillah tos uih di ka tanah air. Bari salamet bebas tina hukuman pancung. Hamdu syukur ya Rob. Urang kedah ngadua ka anu maha kawasa anjeunna tos dijait tina sagala balai. Mugi-muginya saderek-saderek urang anu masih keneh aya dina kasusah dina masalah terkait hukum anu di Arab Saudi. Moga-moga ku Allah dilancarkeun, dibebaskeun nya baraya nin heuti kamari. Anu namina Nuroyah di Kertajaya, Karawang. 8 tahun di penjara. Proses hukum anu sakitu lamina atas tuduhan cenah ngabunuh urang kalih majikan anu masih balita. Alhamdulillah baraya bebas tina tuduhan tos uih ka tanah air bari salamet. Urang daruakeun nya baraya ku urang sadayana anu masih keneh terkait masalah urusan hukum sareng Arab Saudi. Moga-moga anu bersangkutan anu tiasa ngabantos saderek-saderek urangnya. Moga-moga dipasihan kalancaran, kaberkahan, kasalametan. Mugi enggal dibebaskeun seueur baraya upami hoyong terang mah. Anu dituduh nyantet, anu dituduh ngabunuh, anu dituduh teu leres teh. Anu laleres saderek-saderek urang pahlawan deui sabar. Si Teteh Nuroyah tos uih di ka keluargana di Karawang nya. Kalayan salamet. 8 tahun baraya di lebet penjara. Proses hukum anu sakitu lamina. Alhamdulillah Allah Ta'ala nyarangan anjeunna dibebaskeun tina sagala tuduhan uih di ka nagara urang bari salamet. Ninan nyesek dada ya Allah Gusti alhamdulillah seueur nya baraya urang anu dituduh bari can puguh eta teh baraya. Geuning ayeuna mah alhamdulillah nya ku Allah teh ditingali-tingalikeun. Ari urangna sujud pasrah maka anjeunna. Lambat laun ge kabeneran mah kaluar baraya. Sanajan ayeuna nya urang naon kitu dituduh cenah. Tapi ai urang pasrah maka Allah kanu ngusik malikeun urang baraya. Alhamdulillah geuning nya si nin cenah aya naon Gusti baraya ngaragap hate sorangan. Lamun hek aya dina posisi nin 8 tahun baraya di penjara Daman. Proses hukum anu sakitu lamina sakitu abotna dipayunan meureunnya disaranganku petugas hukum ti urang, petugas hukum ti Saudi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Makana baraya nya kunaon enin sok bawel. Anu teu betah cenah damal di dunungan pedah cerewet seueur padamelan menikah kalalabur ngaruruksak awak sorangan. Tah tingali anu gawe bener dipitnah nepi ka bangsa kitu. Tapi rekes ka Allah. Saha anu tiasa musik malikeun urang Allah Subhanahu wa taala baraya. Alhamdulillah uih di ka keluarga bebas tina tuntutan hukuman pancung. Nin saumur-umur sakali ningali hukuman pancung. Waktos di Abha dinten Jumaah upami hukuman pancung teh. Da teu antun atuh nyuuheunin mah dina mobil dicana kududungan bisi hayang nempok cenah hukuman pancung. Dicana moriung jalmi.
panditaros nih nya cenah naon permintaan maneh nu terakhir. Da algojo na geuning Gusti nu agung. Dat ning mah teu hoyong ningal atuh kumaha ngagaclekna nyuuh dina kursi mobil teh bari nyegruk nangis. Atuh derek saha nu teu ceurik urang sami-sami TKW. Ayeuna nya mangkat ti lembur neangan rezeki nu halal. Dibarengan ku sadar ku ikhlas. Aya we geuninganna nu dirurujit ku salakina. Saha atuh sok nu rek teu muragkeun cimata. 8 tahun di penjara. Nin sedih nin mah Gusti muji syukur sedih muragkeun cimata teh ku bunga. Alhamdulillah bebas tina hukuman pancu. Wih ning ka Karawangnya disambut ku keluarga nin ningali dina berita Gusti cek nin teh. Entong boroning kitu barayanya. Nin nuju di Mekah di Tanaim. Si Nin nung 7 bulan di Mekah di Tanaim. Nin tepikeun ka unggal netepan teh naros kana diri pribadi Nin. Dosa naon salah naon Nin. Nepi ka dahar teh dibere pamuragan tina ieu. Cek Nin teh urang mah teu bisa dahar. Asalna mah sugan Nin teh nya baraya manehna teh ngumpulkeun sangu dina suprah teh jang eme. Aik teh cenah jang maneh dahar mamah cen teh abdi mah lain sato lain hayam. Lamun mamah teu bisa mere dahar kasorangan cen teh kadiekeun duit gaji rek balanya. Nin mah balanya nyalira baraya 7 bulan di Tanaim. Ari haik teh di lokasi eta teh arapaleun sadayana cenah pembantuna anu darongkap ka bumi eta maleser ka tuangan teh.